Up, eren. Aya naon pak? Aya naon mana helmna? Iya helm. Itu si anu tukang. Hah? Sia macek aing jo, make helm bedegong sih teh. Pan geus bejaan ku aing tadi. Nah, make teu ngawaro. Eh, ampura jo poho sumpah aing mau niatan kadinya eueuh. Ah, kan bae udah terbiasa dah aku mah. Bener jo refleks aing ngembi mah. Ah, kan bae cek aing geus. Sia mah jo sok itu jadi teungeunah we aing dihampura teu. Mau amal dihampuramun siapa we emang? Burukan eta geura uruskeun. Bener teu ulah ke pas balik neungeul aing beungeut. Bener tah kurak burukan lah lila. Tah gitu atuh. Pak, dah ieu mah lain kesalahan babaturan abdi, emang udah takdirnya ini mah mau bisa disalahkan. Ah, nya pak. Da mun tidak ini mah da si Ajo ge pasti make helmnya, Jo bener tuh Jo. Ah, nya pak. Lain nyatuh sih teh bantuan aing meyakinkan si Bapak Sirit. Ah, nya pak tadi teh bade ngangelam da aya helm nama tapi da apa daya tangan teh sampai. Ya hukum tetap hukum, beda deui ari melanggar mah teu ningali kaayaan. Dia bakal ngerokok. Hampura tara abi mah. Hei, kari kitu mah. Bapak terang iya tuh anggota BPR di dia. Padik dik sanes. Tah eta kumaha gitu? Kade eta Bapak abdi eta. Ulah laura. Nah, Bapak abdi ge anggota BPR wakil ketuana. Naon wakil ketua? Teu usum. Ibu saya dong ketua banteng.